Salah saya tembang anu munggaran aya kunaon anjeun. Mangga ayo pi Ciikun nadaun wanciti peting mana hariring unan angga katukang kamari asa cambari anjeun gedakeun tali kaasih nu lawas beukeut lalakon bulan nu ngepranyangan poe katutup ku mega anjeun nu nyieun janji mimiti anjeun nu calir duh tega nu luasan anjeun ngutus jahat pangharepan. Salah serius tembang munggaran kasangakeun tangtosna persembahan dari Adista Wedding Gallery. Tentunya bekerja sama dengan Abah Anen Channel di sini ya. Iya betul Kang Dadan. Maka sekali dihaturan kanggo keluarga besar di antos pangrojamna partisipasinya boleh tembang kaseneng biasa kiring request ka boleh dia. Sajan bari Asik anjeun nudarkeun tali kaasih nu lawas mengkeut harepan. Ayo Kang Dadan. Bulan nu ngepranyangan poe katutup ku mega Anjeun nu nyieun janji mimiti anjeun nu jalin tega nu luasan anjeun ngutus jalan pangharepan. Bulan nu ngepranyangan poe katutup ku mega anjeun nu nyieun janji mimiti anjeun nu jalin tubuh tega nu luasan anjeun ngutus jalan pangharepan. Sakali haturan utamana kanggo keluarga besar di Bandung. Pilih aya tembang-tembang kaseneng biasa ngering request tanggalna. Leuit teu kuring leungit
leuwih sifat tahunan direkta napa pantunan kiwari ngan kaingaran leungiteun kuring leungiteun dikamanakeun ieu dikamanakeun dongeng enak katumbiri taraje itu asri widadari turun mandi lumung sore di kahyangan Gusti rumaos diri gagaban ngagadabah alam endah kagungan Gusti kiwari gunung abulistir nu tinggal cajeng banjir ampun Gusti ampun kurang sangakeun sadaratan tembang di nomor tembang perahyangan. Oke, sambil ngatos persiapan di para penyanyi saja macet tugas kanggo ngahibur keluarga besar rawuh ngahibur para tamu undangan sadaya. Leungiteun kuring leungiteun dikamanakeun ieu dikamanakeun dongeng enak katumbiri taraje langit nu asri widadari turun mandi lumusur di kahyangan rumaos diri gagabah ngagadabah alam endah kagungan Gusti kiwari gunung abulistir nu tinggal cajeng banjir ampun Gusti ampun. Alhamdulillah sejarah